Wilujeng tepang dina acara dongeng saka panggih, saka cumplang, saka camplung. Acara ieu etang-etang hiburan pangbebrah mana disanggakeun ku Kang Oding sapara kanca. Wilujeng ngadangukeun. Tapi sedajan kana dongeng, tong hilap tombol subscribe sareng like. Para mitra sadaya, caturkeun saurang kokorot lembur harita keur ngulik pangarti ku hayang-hayangna jadi dukun lepus luhung ku elmu. Pangna manehna hayang jadi dukun teh dumeh geus lila nganggur teu boga pacabakan. Ari eta kokorot lembur tayalian anu katelah Uyut Jamil. Rupa-rupa cara ku manehna dipraktekeun nurutkeun metode nu aya dina buku. Teuing buku naon? Da eusina teh teori ngeunaan prak-prakan diajar ilmu kasaktian. Ngan sabrehan dina sampul buku aya gambar parupuyan paranti nyeungeut menyan. Harita kasampak Uyut Jamil keur husu maca eta buku bari sungutna kunyam-kunyem. Kadenge harita teh manehna ngomong sorangan. Wah, alus yeuh buku teh. Rupa-rupa ilmu aya jampe-jampena. Teori jeung tata cara migawe pasaratanana. Tah, ieu pangajaran nu kahiji nyaeta ilmu pangraris. Ieu ilmu teh gunana pikeun narekahan jalma nu usahana hayang maju. Syarat nu utama nyaeta dina keur ngapalkeun jampe kudu bari sare dina tatangkalan. Waktuna nyaeta dina malam Jumaah Kaliwon. Wah, berat oge yeuh. Mangkaning aing mah borangan. Tapi teu naon lah. Aing kudu ngawani-wani maneh. Sabab eueuh deui kasempetan lamun lain ayeuna. Nya lah, engke malam Jumaah Kaliwon rek dipigawe. Sakabeh omongan Uyut Jamil, horeng harita teh aya nu ngadedengekeun. Saurang budak nu geus kawentar tukang lenger nu tayalian si Oding teh. Harita manehna teh ngintip tina sela-sela bilik imah Uyut Jamil. Wah, tetela, Uyut Jamil sanggeus di PHK ti pabrik tahu. Manehna rek ngelmu. Aya karep hayang jadi dukun. Bahaya ya, bisa-bisa di ieu lembur sakur nu gering moal percaya deui ka dokter. Mangkaning Oding boga cita-cita hayang jadi dokter. Bisa jadi saingan ya. Awas ya, ku aing rek diganggu. Cek si Oding bari tuluy indit ninggalkeun imah Uyut Jamil. Caturkeun harita malam Jumaah Kaliwon. Luyu jeung rencana Uyut Jamil rek ngajalankeun prak-prakanana diajar ilmu pangraris. Nurutkeun pituduh dina buku kalan. Kabeneran di tukangeun imahna teh aya tangkal sukun anu kawilang gede. Terekel manehna teh naek. Cele dina dahan panghandapna. Tuluy kusiwel ngaluarkeun kertas sacowir nu ditulisan jampe-jampe apalkeuneun meunang mindahkeun tina buku. Kulantaran kaayaan poek harita kertas teh dicaangan ku lampu senter. Ari si Oding nu ti sore mula ngahep-hep dina dapuran cau barang nempo Uyut Jamil geus diuk dina dahan tangkal sukun manehna curing hak. Tuluy kaluar tina dapuran cau neangan tempat panyumputan anu rada deukeut kana tangkal sukun. Seng harita kaambe bau menyan mani melenghir. Ngahaja Uyut Jamil meuleuh menyan make rokok, cenah mah pikeun manggil karuhun. Atuh reuy kaayaan di eta tempat karasana ku Uyut Jamil jadi geuman. Korosak, ujug-ujug kadenge sada aya anu pakorosak. Siga nama sato peuting luncat ngagabrug kararas daun cau garing. Atuh gebeg Uyut Jamil teh ngarenyag bakat ku kaget. Sarta kurawil kedebut Uyut Jamil murag tina dahan sukun tempat manehna diuk. Jadol teh kalah ruas. Untung naik teh teu luhur teuing.
Sora naon tadi tehnya? Moal kitu karuhun anu rek mere ilmu? Wah benernya karuhun tinu jauh rek mere ilmu? Cek Uyut Jamil ngomong sorangan. Sanggeus ngararasakeun kanyeri, terekel Uyut Jamil teh naik deui kana dahan sukun. Tuluy nyeungeut deui menyan make rokok. Sarta ayeuna mah Uyut Jamil nyeungeut menyana teh bari nyambat karuhun sagala. Pun sapun ampun baralun. Wilujeng sumping ka karuhun oge wangatua. Ieu putu sejak ngangkir di ieu tempat. Mangga dihaturanan linggi. Si Oding curing hak barang ngadenge Uyut Jamil ngangkir karuhun. Jung manehna nangtung. Katempo Uyut Jamil teh keur meulemenyan make rokok. Sarta ayeuna mah Uyut Jamil teh ngadapang dina dahan sukun. Sigana manehna sieun murag deui siga tadi. Wah, tetela, Uyut Jamil benar-benar manggil karuhun. Cing, ku aing rek di Bandungan. Nah bener karuhun teh bakal datang. Gerente si Oding bari matana mencrong kalebah Uyut Jamil anu ukur kacaangan ku cahaya bulan. Kadenge deui harita Uyut Jamil ngomong leuwih tarik batan tadi. Mangga kanggo karuhun sareng wangatua nu kusim kuring dipihormat. Ageng nu disuhunkeun, alit nu disangakeun. Mugi ulah janten bendu. Saayeunaeun mah wayahna putu teh mung tiasa ngangkir wungkul. Gampil ka payun mah bade disayogian sarandu kasedep salira. Mangga gerawak ca hoyong disayogian naon. Kuputu baris ditedunan. Ngadenge Uyut Jamil nyarita kitu, nyeh si Oding teh seuri tuluy ngomong jero hate. Aduh, kabeneran ye. Nimu manggih. Aya we pirejekieun teh. Digawean si aku aing. Para mitra sadaya, satuluyna si Oding ngomong ditujukeun ka Uyut Jamil. Sorana dingirungkeun niru-niru sora jurig dina film. Nyamil. Gebeg, Uyut Jamil ngagebeg reuas. Rokok nu keur dipake nyenget menyan oge kuat kamurag. Sakedapan Uyut Jamil sumutna calangap, rek nyarita tapi teu daek pok awahing ku kasima. Nyamil. Kadenge si Oding ngomong deui nyebut ngaran Uyut Jamil. Kalah kulila mah Uyut Jamil jadi teger hatena. Wawanena timbul sarta wani nyarita nanya ka si Oding nu disangka karuhun ku manehna. Haturan wilujeng sumping. Karuhun nu ti mana ieu teh? Ka kupingna masih keneh anom? Eta we soantena sapertos murang kali. Nah leres kitu, karuhun oge aya anu murang kali keneh sapertos manusia di alam badag. Kadenge Uyut Jamil nanya kitu, si Oding ngahuleng. Tayoh nak ngerasa bingung, kudu ngajawab kumaha. Tapi teu lila ngong si Oding ngomong. Menurut misan eta teh mil. Sarua karuhun oge aya anu budak keneh singa kaula. Malah mah nu orok keneh oge aya. Tapi si lain ulah nganggap enteng. Najan kaula budak keneh oge, kaula teh geus boga titel karuhun anu sakti mandraguna. Yani mun si lain goreng pentak ngak kaula, moal asa-asa. Si lain rek disulap jadi bangkong gunung. Gebeg Uyut Jamil leuwas diomong kitu ku si Oding. Bari semu ngadeg-deg, manehna neruskeun omonganana. Ke, dupi salira teh saha teh ya? Sareng karuhun anu ti mana? Teras kunaon anu sumping teh sanes karuhun senior? Si Oding ngahulang deui, manehna tambah bingung. Ngan teu lila kituna teh sigana manehna manggih ide tuluy kadenge nembal. Ani masalah ngaran mah teu penting. Sabab karuhun mah mun umurna can 100 tahun tacan dibere ngaran. Ngan anu jelas kaula teh incuna karuhun senior anu boga ngaran Buyut Rowi. Perlu dipikanyaho. Buyut Rowi teh teu bisa datang sabab keur kata rajang mules beuteung. Gara-gara eta meureun loba teuing dahar urang cakokak. Gadenge sakabeh omongan si Oding anu disangka karuhun teh. Uyut Jamil ngahuleng
bakat ku antep mikiran omongan anu disangka karuhun ku manehna. Tuluy manehna ngomong jero hate. Ke, aing mah asa teu ngarti ieu teh. Piraku aya karuhun make sok nyeri beuteung sagala? Komo sok ngadahar takokak mah asa teu mungkin. Tapi teu naon, buat aing mah nya kitu. Padoli teuing lah. Nu penting mah aing bisa menang sagala rupa ilmu. Sanggeus lila ngahulang pok Uyut Jamil nyarita deui. Oh, kitunya. Janten karuhun anom teh kautus ku Buyut Rowi kanggo nohonan pangulem simkuring. Mangga atuh haturan wilujeng sumping, mugi karuhun anom tiasa nitiskeun sagala ilmu pangaweruh. Mangga bilih aya syarat-syarat atanapi sarandu anu dipikapalai sae wakca bae. Sigana anu aya dina pikiran Uyut Jamil, pamenta karuhun teh moal jauh ti tangkueh gula batu, tangtang angin kupat kepeul jeung menyan anu pangseungitna. Atuhnya si Oding teh seuri bari ngomong ngagerentes. Wah, kabeneran ya. Pokona Uyut Jamil ku Oding rek dikuras. Manehna rek ngedunan sakabeh pamenta Oding. Oding mah rek menta sagala rupa. Sanggeus ngahulang sakedeung, pok si Oding nyarita deui. Nah, itu aning kakaruhun mah kudu hormat. Sakabeh pamenta kudu ditenunan. Pamenta kaula nu kahijinya eta magakak hayam bonas make bumbu kecap. Tong poho make cabe rawitnya. Sing lada pokona mah. Terus nu kadua sate kentang make bumbu kalapa. Ulah loba-loba, sabaskom leutik oge cukup. Terus nu katilu, martabak rasa keju 2 porsi. Uyut Jamil kuram kireum sigarek ceurik, ngadenge pamenta si Oding alias karuhun anom tea anu teu ilahar. Sabab sakanyaho manehna mah kabeuki karuhun teh sarupaning sarandu anu hargana teu sabaraha. Kadenge harita Uyut Jamil megat omongan. Ke, punten karuhun anom? Nah, atuh nu dipika hoyong teh sabangsa tuangeun pikeun manusia. Nah, karuhun anom teu sedep kitu kana menyan. Pokona kusim kuring bade disayogikeun menyan putih anu pangseungitna. Ditawaran sarandu ku Uyut Jamil, komo make rek dibere menyan mah si Oding ngabiri gidig. Ngan teu kedal wungkul ukur ngomong jero hate. Hi, amit-amit teuing, kudu ngadahar sarandu. Komo dibere menyan mah. Ih, memangna Oding teh bangsa dademit? Tekung silila pok si Oding nyarita deui. Jamil. Da eling we atuh. Piraku karuhun ABG kudu ngadaharan sarandu. Komo make nek dibere menyan sagala. Keheulaan. Kaula ge boga gengsi atuh. Mun erek ge mangbeulikeun rokok kenetek 10 bungkus mah. Geus tong loba protes. Pokona mun selain hayang mibana ilmu kasaktian, syaratna kudu nedunan ka hayang kaula. Teu kudu ngadaguan malam Jumaah Kaliwon. Isukan peuting ge teu nanaon. Da karuhun zaman ayeuna mah malam Jumaah Kaliwon teh eueuh istilah malam istimewa. Pokona peuting isukan naon anu dipenta ku kaula kudu aya. Awas mun teu ditedunan. Silaing rek disulap jadi bangkong buduk. Uyut Jamil teu bisa majar kumaha sabab rumasa manehna nu butuh. Atuh kapaksa manehna nganyakeun. Oh, nyamangga atuh hari kitu mah. Mung panginten sim kuring teh bakal seueur hutang ka warung. Sanggeus pamentana disanggupan kitu mah, si Oding bungah lain dikieuna. Ngandung harti Uyut Jamil bakal bebeakan ngaluarkeun waragad pikeun nedunan sakabeh nu dipika hayang ku manehna. Ngan si Oding siga nu teu puas. Manehna hayang mere pelajaran ka Uyut Jamil. Sanggeus mikir tur boga ide, ngong si Oding ngomong deui. Tah, ayeuna mah kulantaran geus beuting, kaula geus tuluh. Da sarua bangsa karuhun oge sok sare. Samalah karuhun zaman kiwari mah. Aya nu sapopoena gawena teh ngan molor bae. Tah, terus ayeuna si lain teu meunang disare di jero imah. Tapi kudu sare dina tangkal sukun. Sarta sarena kudu dina dahan anu pangluhurna. Kebeg,
Uyut Jamil ngarenjag kaget ngadenge karuhun Anom nyarita kitu. Teka sawang kumanehna kumaha kasiksana kudu sare dina tangkal sukun nepi ka isuk. Sajongjongan Uyut Jamil ngahuleng. Manehna oleh tengarti tur ngarasa heran ku sikap karuhun sarupa kitu. Sarta telila pok manehna nyarita rada asa-asa. Duh, punten karuhun Anom. Pira aku sim kuring kudu sare dina tangkal sukun mah. Cing atuh nuhungkeun kawijaksanaan. Ulah berat teuing atuh syaratna. Ngadenge Uyut Jamil nyarita kitu, si Oding nyentak. Yo bisa gitu. Mun si lain teu nurut kana panitah kaula, pamenta si lain moal ditedunan. Atuh para mitra, akhirna Uyut Jamil eleh geleng. Manehna kapaksa kudu ngagugu kana panitah karuhun Oding. Atuh teu lila terekel Uyut Jamil naik, cle dina dahan anu pangluhurna. Tonon, harita dahan teh melenod ka tebak angin. Sebelah, Uyut Jamil hatenah nyeblak. Ngarasa paur bisi murag siga tadi. Atuh nempok itu cikikik si Oding teh seuri. Rasakeun sia. Hitung-hitung naik omak banyu we atuh. Selamat tidur. Geus kitu mah Leo si Oding indit caturkeun poe Jamil anu keur nyenjel ranjang kirawanci jam 8 peuting Uyut Jamil ngarasa di tukang paur antukna Uyut Jamil nyaring para kapikapeun tangkal sukun bari nyang hareupan sasajen pamenta karuhun teh. Ari si Oding alias karuhun Anom tiwanci sareupna oge geus nyempod di tempat anu bunyi nu kamari dipake panyumputan ku manehna. Barang nempo Uyut Jamil yang hareupan sasajen pamenta manehna, mata si Oding melotot pengicep-ngicep. Wah, bener Uyut Jamil tengah bohong ya. Itu geura aya bakakak hayam, sate kentang manisa baskom, terus aya martabak, jeung make aya rokok keretek sagala manisa selop. Nimu manggih ieu mah ya. Nah Uyut Jamil boga duit di mananya? Lah, parli teuing. Rek menang duit di mana oge? Nu penting mah aing balik angkaribung ku babawaan. Gerentes hate si Oding bari anger matana melong kana sasajen. Teu ngeundeuk lila, katempo ku si Oding Uyut Jamil nyeungeut menyan make rokok. Seng harita ka ambe haseup menyan teh mani melenghir. Atuh rei harita bulu punduk si Oding muringkak, manehna oge ari ngambe bau menyan mah teu wudu ngarasa keung. Satuluyna kadenge Uyut Jamil mimiti cumarita. Pun sapun ampun paralun. Kakaruhun sareng wangatua. Haturan wilujeng sumping. Ieu putu ngangkir salira mugi tiasa ngersakeun sumping. Ageng nu kasuhun alit nu kasangakeun. Mugi ulah janten bendu. Mangga nyangakeun bilih bade diraosan. Peledak harita haseup menyanteh beuki mulek, bauna kaanginkeun ka mana mendi. Ari si Oding, di haturanan kitu ku Uyut Jamil, manehna geus siap-siap, rek nembalan make sora karuhun siga kamari, rada dingirungkeun. Ngan kaget lain dikieuna pikeun si Oding. Kakara oge sungut narek ngab, kadenge ku manehna, aya nu miheulaan ngomong, sorana semu ngagerem, niru-niru sora karuhun. Jamil, katarima pisan sasajen teh. Kaula bener-bener kataji ku kahadian Anika. Pokona sakur kahayang Anika, ku kaula bakal ditedunan. Kebeg, si Oding ngarenjag kaget lain dikieuna. Malah Uyut Jamil oge kabawakeun reuas. Sabab sora karuhun nu ayeuna beda jeung sora karuhun anu kamari. Horeng harita di eta tempat teh geus aya nu ngakudai karuhun siga si Oding. Nu akon-akon jadi karuhun teh harita nyumput dina rungkun teu jauh ti si Oding. Ari si Oding ngadenge aya sora anu niru-niru karuhun teh meunang sajongjongan mah ngahuleng. Manehna heran lain dikieuna nanya hoti mana eta jelema kana rencana manehna. Jeung saha kira-kirana eta jelema nu niru-niru sora karuhun. Nah saha jelema nanya? Nu geus ngaruksak rencana aing? Jeung nyaho ti mana deui kana rencana aing? Tapi ke mun nilik tina sorana mah
siga sora waku. Lah, aing moal eleh geleng, rek ditembalan sia. Telila tuluy ngong si Oding ngomong, sorana siga kamari rada dingirungkeun. Malah ayeuna mah kadengena leuwih geuman batan kamari. Nyamil, kade ulah kabobodo tenyo kasamanan tinggal. Silain kudu bisa ngabedakeun antara karuhun asli jeung karuhun palsu. Ciri-ciri karuhun anu asli mah kudu nyaho kana sagala rupa kaayaan silain. Uyut Jamil jadi bingung, harita manehna luak liek ngencang atuhu neangan lebah-lebah datang nasora. Tulila pok Uyut Jamil nyarita ditujukeun kanu duaan. Keulaanan, sim kuring banget ku teu ngarti, nah aya karuhun bisa saingan kitu? Tapi ayeuna ku kuring rek dites, atawa rek dicoba. Mana karuhun anu asli, jeung mana karuhun anu palsu? Sing saha nu bisa ngajawab kana pananya sim kuring kalawan bener, eta hartina karuhun asli. Pasti sasajen teh bakal dibikeun ka karuhun asli. Tapi sabalikna, mun ngajawabna ngaco, eta hartina karuhun palsu. Tong sambat kaniaya, karuhun palsu kukuring rek dilaporkeun kanu berwajib. Cek Uyut Jamil ngomongna manitandes. Tah, ayeuna mangga kusim kuring rek dites. Cing, saha di antarana nu apal? Dina bujur kuring nu beulah kenca aya naonan? Coba jawab. Ulang si Oding jeung Waku harita pating haruleng. Maranehna ngarasa bingung kudu ngajawab naon. Komo Waku mah, sasat manehna mah ka Uyut Jamil teh ukur kenal biasa. Si Oding oge sarua, najan kenal ka Uyut Jamil, tapi ari kana kaayaanana mah teu pati apal. Komo nanyakeun soal bujur sagala mah. Tapi teu lila nyeh si Oding seuri. Manehna inget waktu keur nguseup di walungan, nempo Uyut Jamil keur nagog bari ngahejeun naluhur batu. Sabrehan ku si Oding katempo, dina bujur Uyut Jamil aya tato gambar petasan. Teu lila tuluy pok si Oding ngajawab. Nyamil, kaula nyaho, dina mundur silain nu beulah kenca teh, aya gambar petasan. Gebeg, Uyut Jamil ngagebeg. Tetela jawaban si Oding teh bener. Tuluy manehna nanya ka Wakuwu. Coba karuhun anu hijina, mangga geura jawab. Dina bujur kuring nu beulah kenca aya naonan? Wakuwu ngahulang sakedeung neangan pijawabeun. Teu lila pok nyarita. Jamil, kaula ge nyaho, dina bujur silaing nu beulah kenca aya tapak bisul. Dijawab kitu ku Wakuwu, serengeh Uyut Jamil teh seuri. Ayeuna mah manehna geus bisa mastikeun yen karuhun anu asli mah nyaeta si Oding. Nuku manehna disebut karuhun anom. Atuh pok harita Uyut Jamil nyarita. Tah, ayeuna mah kuring geus nyaho. Yen karuhun anu asli mah nyaeta karuhun anom. Tetela, salira sakti mandraguna. Tiasa uninga kanu teu katingali. Mangga atuh ieu sasajen dihaturkeun kanggo salira. Mangga nyanggakeun. Si Oding nu ceuk panyangka Uyut Jamil mah karuhun anom kacida bungahna. Sabab geus bisa dipastikeun manehna balik ka imah teh bakal angka ribung ku babawaan. Ari Wakuwu sigana teu tarima kana putusan Uyut Jamil anu geus mereka cinekan yen karuhun anu asli teh nyaeta si Oding. Ke, aing mah asa teu ngarti ku putusan Uyut Jamil. Naha manehna bet leuwih percaya ka karuhun bau jari ngao, budak satepak tibatan ka aing. Mun teh mah nya aing teh karuhun. Jeung deui saha eta budak tehnya. Tapi aing asa rada apal kana sorana. Pasti si Oding. Nya, moal salah deui. Pasti si Oding. Da budak di lembur dieu mah nu resep kana lenger teh iwal ti si Oding. Wah, kurang ajar tah budak teh. Awas bae mun aing teu kabagi jatah sasajen dipengkoran ku aing sukuna. Gantos Wakuwu bari harita teh melong teu ngiceup-ngiceup kana sasajen.
Telila pok wakuwu nyarita ditujukeun ka Uyut Jamil minangka namah protes. Jamil, si laing mah teu adil euy. Nah, si laing teu percaya yen kaula karuhun asli? Yeuh dengekeun. Teu sakabeh karuhun weruh sadurung winara nyaho kanu teu katempo. Tapi aya deui ciri-ciri karuhun anu asli. Nyaeta tina hitutna. Lamun hitutna bau noga cincalang, eta hartina karuhun teh asli. Yeuh, kaula rek hitut. Geura rarasakeun siga kumaha bauna. Pelecus wakuwu teh hitut. Sorana kadenge siga ban kempes. Hitut wakuwu harita teh kabawa ku angin. Tuluy abus kana irung Uyut Jamil. Atuh leungak harita Uyut Jamil teh ngaleungak, barang karasa kana liang irungna aya anu kaseusseup. Uyut Jamil harita teh utah ugar teu kuat ngameuh hitut wakuwu. Nempok kitu nyeh wakuwu seuri tuluy pok nyarita deui. Tah, percaya ayeuna mah meureun nya. Kaula ge sarua karuhun asli. Jadi sarua boga hak menang bagian sasajen. Malah kaula mah kudu leuwih loba, sabab kaula geus kaasup karuhun senior. Geus ayeuna mah kaditu si laing geura balik. Pamenta si laing mangrupa ilmu kasaktian, peuting isukan pasti dianterkeun ka dieu. Kaula rek nitah ojeg ti alam karuhun. Diomong kitu ku wakuwu, Uyut Jamil teu loba mikir. Manehna percaya kana omongan wakuwu nu disangka karuhun senior. Oh, mangga atuh hari kitu mah. Sim kuring teu oleh ngantos kintunan ilmu kasaktian teh. Cek Uyut Jamil bari tuluy harita teh indit tinggalkeun eta tempat. Sajungna Uyut Jamil, wakuwu jeung si Oding gancang parikat-rikat murusa sajen hanapeun tangkal sukun. Prok harita duanana teh amprok bari pada-pada ngarawu sasajen nu diwadahan dina nyiru leutik. Gebeg, duanana ngagebeg sabab pada-pada katohian. Ai, geuning maneh Oding? Teu nyalahan panyangka dewek teh. Sabab di lembur ieu budak nu sok lenger mah iwal si laing. Cek wakuwu harita teh bari leungeunna nyekel nyiru wadah sasajen. Sarua Oding ge teu salah tina panyangka. Pasti nu akon-akon jadi karuhun teh wakuwu. Jadi lembur ieu mah nu sok seneng kana sasajen teh iwal ti wakuwu. Pan saban malam Jumaah Kaliwon, wakuwu mah sok mapayan bae tempat karamat. Nya kitu neangan susuguh karuhun. Cek si Oding nu sarua harita manehna oge nyenyekel nyiru wadah sasajen. Atuh katempona harita nyiru teh siga keur digotong kuduaan. Duanana parahimika hayang kana sasajen anu aya dina nyiru. Bari leumpang, harita kadenge wakuwu jeung si Oding teh paloba-loba omong. Pokona kudu dibagi dua ieu sasajen teh. Sabab dewek ge milu andil. Coba mun eueuh dewek mah, cantang tuh si laing teh bisa hasil. Cek wakuwu bari noel bakakak hayam ku curugna. Tuluy curugna teh dilamot. Kadenge wakuwu ngomong kitu, si Oding tuluy bae nempas. Yah wakuwu, nu boga ide teh Oding. Nah wakuwu beuti piluan. Kabeh sasajen anu aya dina nyiru teh eta pamenta Oding. Para mitra sadaya, nu paloba-loba omong harita jadi kapapanjangan. Kusabab bari lempang tea, teu karasa harita maranehna geus anyog kalebah gardu ronda. Nu aya di gardu ronda, nyatana akirayud harita keur nyorangan. Manehna kaget, nempo aya dua jelema ngagogotong nyiru. Nu saurang budak lalaki jeung nu saurang deui pangawakan lalaki kolot. Beuki deukeut beuki jelas, tur tetela nu ngagotong nyiru teh wakuwu jeung si Oding. Nempo kaayaan kitu, akirayud turun tina sosompang gardu ronda, matana melotot kana nyiru nu dieusi ku sasajen. Ai, ini wakuwu jeung si Oding, pasti marana nya. Jeung make ngagogotong nyiru sagala. Moal kitu maranehna teh rek nganteran dahareun jang aing. Pedah aing mah ngarondana sorangan unggal peuting. Cing rek sina eureun, aya nyaho rek ditanyakeun. Cek akirayud ngagerendeng ngomong sorangan.
Sanggeus Wakuwu jeung si Oding aya hareupeun gardurona, Aki Rayud nyalukan. Hei, rek kamarana? Kada ieu. Yeuh di dieu dewek sorangan bae eueuh batur ngobrol. Nu dicalukan duanana ngaralieu ka Aki Rayud. Reg areureun tuluy nu nemalan harita teh si Oding. Iya Kirayud, uring jeung Wakuwu teh rek marab lauk ka balong. Aki Rayud ngahuleng barang ngadenge Wakuwu jeung si Oding rek marab lauk make bakakak hayam sagala. Kulantaran dicalukan ku Aki Rayud, Wakuwu jeung si Oding akhirna mah maksakeun maneh eureun. Tuluy nyamperkeun ka Aki Rayud. Aki Rayud kaget lain di kieuna. Barang kasampak dina nyiru nu keur digogotong ku dua jelema teh, aya bakakak hayam, aya martabak, jeung aya sate kentang malah aya rokok keretek sagala. Atuh harita Aki Rayud lain deui ku mejotna. Katempo harita teh sungutna kutap-ketap, bangun anu hayang barang dahar. Sok atuh kan ieu ecakeun tah dina sonyompang. Ulah digogotong bae kitu nyiruna, misi bahe. Cek Aki Rayud harita teh bari manehna ge miluh ngagotong nyiru. Atuh nyiru teh harita digogotong ku tiluan sarta tuluy diecagkeun dina sosompang. Kadenge harita Aki Rayud nyarita deui. Aduh, ieu dina nyiru mani aya makakak hayam. Aya naon deui teh? Aduh, geuning sate kentang. Aya naon deui ieu? Wah, ieu mah martabak. Mani karandel ieu martabak teh. Ayo naon ieu? Waduh, rokok keretek kah begini we kimanya. Aduh, ya beneran. Kira aku euy, ek marab lauk make rokok sagala. Harita nu ngajawab teh Wakuwu. Puguh, ieu dewek duaan jeung si Oding teh ye. Caritana mah meunang jatah panganteuran tinu hajat. Ngan kumaha cara ngabagina supaya adil. Ari si Oding hawak, ieu dahareun teh hayang kumanehna kabeh. Atuhnya dewek teh teu kabagi. Cing. Kumaha carana numutkeun Aki Rayud supaya adil? Aki Rayud harita teh ngahulang sakedeung, nyeh manehna seuri tuluy pok nyarita. Oh, gampang atuh ari masalah nu kieu mah. Kana urusan babagi mah keun bagian dewek. Nu penting mah adil. Ieu teh ieu. Ieu bakakak hayam. Supaya jadi manfaat pikeun urang sadaya, cara ngabagina kudu ku cara kieu ieu. Tah ieu huluna jatah Wakuwu. Sabab Wakuwu mah saurang pupuhu desa, lawasna jadi pamimpin. Tah, ieu potongkeun. Ieu bagian hulu tanya. Tah ieu hulu disemet pamatuk nepi kana beheung, ieu jatah Wakuwu. Letuk harita beheung bakakak hayam teh dipotongkeun, tuluy dibikeun ka Wakuwu. Atuh ku Wakuwu ditampanan, bari terus diilengan. Satuluyna Aki Rayud neruskeun omonganana. Nah, ieu jangjang. Jangjang teh nyaeta salah sahiji bagian tina awak hayam anu gunana pikeun hiber. Nah, lamun diibaratkeun di manusia mah, nu kudu bisa hiber teh nyaeta jelema anu jauh keneh ambahanana. Nah, ieu mah bagian si Oding. Ya, Oding, geuna tarimakeun jangjang hayam supaya maneh bisa leuwih lega ambahan. Pletuk harita jangjang hayam teh, dua nana dipotongkeun ku Aki Rayud, tuluy dibikeun ka si Oding. Nah, ieu bagian maneh Oding, geura tarimakeun, didoakeun ku Aki Rayud. Mudah-mudahan maneh sing bisa ngalegaan ambahan. Sing loba rezekina di hareup. Atuh ceg harita jangjang hayam teh, dua nana ku si Oding ditampanan. Tah atuh ieu cekerna. Ari ceker teh nyaeta paranti ngoreh. Silokana pikeun manusia atawa pikeun urang nu hirup di alam dunya, urang teh kudu bisa ngoreh, ulah ngarep-ngarep bae rezeki datang gubrak di langit. Nah, ku kituna ieu ceker teh ku Aki Rayud rek dibikeun ka si Oding jeung Wakuwu.
supaya ada nyenduaan sing bisa ngoleh rejeki. Ulah ngarep-ngarep baik rejeki datang di langit. Peletuk, peletuk. Suku hayam teh dua nana dipotongkeun. Nu hiji dibikeun ka si Oding, nu hiji deui dibikeun ka Waku. Dah, geus beres masalah hayam. Ieu hayam tinggal awakna wungkul anu gulutak-gulutuk eueuh gunana. Dah ieu mah jadah dewek. Cek Aki Rayut bari tuluy nyokot awak hayam, sup diasupkeun kana jero sarungna. Nah, ayeuna ieu naon teh ieu naon ieu? Sate kentang. Tah, ieu mah sate kentang jeung naon ieu teh? Oh, martabak, terus ieu rokok. Kulantaran urang teh hirup bermasyarakat. Jadi aya hadena lamun ieu dahareun teh urang babagikeun bae ka warga urang. Keun ieu mah urusan dewek. Jadi wayahna Waku jeung maneh Oding ulah ngarep-ngarep tina ieu dahareun. Sabab ieu dahareun teh rek dibikeun ka jalma-jalma nu barutuheun. Nya kaasup dewek. Da dewek oge beunang disebutkeun jelema nu loba pangabutuh. Tah jadi wayahna ieu dahareun wae dina nyiru, ku Aki Rayut rek dibawa jeung nyiruna. Ayeuna keneh rek dibabagikeun ka warga. Cek Aki Rayut tuluy regeyeng nyokot nyiru, satuluyna disuhun dibawa lempang ninggalkeun gardu ronda. Atuh Waku jeung si Oding harita teh bati carolohok. Waku harita teh nempokeun Aki Rayut. Bari harita teh Waku nyenyekel hulu hayam jeung cekerna hiji. On kitu deui si Oding manehna melong teu ngicep-ngicep, rek ngomong teu bisa pok, sigana mah kasima nempo Aki Rayut indit nyunyuh nyiru. Harita si Oding nyekel jangjang hayam sadua-dua ditambah cekerna hiji. Tuluy Waku jeung si Oding silih pelong. Teu lila rumpuyuk, duanana ngarumpuyuk, sigana mah ngarasahan heueuh aya bagja teu daulat.